Para mitra pamirsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Para wargi dina bagian ke-17. Urang sami-sami ngabandungan. Harita para mitra Mama Kuwu Arya diparangin geuning mendak gambaran yen leres putrana teh cenah para wargi diculik ku rombongan rampok teh nyaeta nu dipingpin ku Bah Suntama. Bah Suntama para wargi anu nyulik teh kumargi sabada para wargi sadaya di jugjukan anyung cenah aya ti Nanyung mah parantos mulih namun ka bumi henteu acan sumping. Mangga urang teraskeun ieu dongeng judulna Padepokan Sebaraga, ieu dongeng rekayasana Rai Salira dina bagian ke-18. Memang teu salah sakumaha perkiraan Mama Kuwu Arya diparangin. Yen apa nyata sabenerna mah Bah Suntama teh maksud utama nama pikeun sangkan Mama Kuwu datang ka tempatna ku perantaraanna santana nu aya dina tawananana. Sabab nyata apan Bah Suntama kacidanga kalakeunana ka Mama Kuwu. Salawasna neangan jalan pikeun mateni atawa nandasa ka Mama Kuwu. Ngan ka tukang-tukang usahana Bah Suntama teh teu weleh gagal jeung gagal bae. Kungsi Bah Suntama ngajorag jeung balad-baladna ka Karang Kamulyan. Nu maksudna hayang ngancurkeun Karang Kamulyan kalawan newak Mama Kuwu ngan Mama Kuwu sapara kanca bisa ngungkulan hal eta kalawan Bah Suntama sapara kancana malabur lantaran memang Mama Kuwu teh sasatna geus ngawasa sakabeh elmu teh eyang mingkara ditambah ku sababaraha urang rahayatna nu sarua papada palinter ulin silat warahan santana jeung santini nu memang menang panggembleng oge ti Mama Kuwu. Para mitra memang pikeun Bah Suntama salawasna teu weleh neangan jalan jeung aka tareka pikeun ngabinasa Mama Kuwu nu pikeun Bah Suntama kacidami kaceceubna ka Mama Kuwu lantaran memang Mama Kuwu teh minangka saurang jalma nu hese dikakalakeunana sabab Mama Kuwu lian ti meunang ngapangarti ti eyang mingkara anu para mitra sadaya ngagem elmu panemu jeung aji pangarti oge para wargi sadaya disagedengeun elmu ti eyang mingkara oge anjeunna kungsi guguru di tempat sejen nya namahan elmu panemu jampe pamake. Mun ceuk gambaran teh mah Arya diparangin geus masagi kasipuh ku pangaweruh ka patri kumaha pangarti nya teu matak heran lamun teh Mama Kuwu hese pisan dikakalakeunana. Ceuk pamikir Bah Suntama susuganan ari ku jalan kitu mah Mama Kuwu bisa dielehkeun. Leuwih nati kitu apan Mama Kuwu salawasna mumuntang kahiyang murbeng alam nyatana ka Allah Subhanahu wa taala nu tantu salawasna ngabulkeun kana dosa doana jalma-jalma nu ngadoa kalawana tawadu jeung pinuh kayakinan. Memang para wargi sadaya nu ngresakeun mah salamina tangtos atuh para wargi atuh ngabulkeun kana doa-doa jalma nganya kitu syaratna atuh disagedengeun ngadoa urang kedah ngalaksanakeun sing sakur parentahna bari urang atuh cenah ngajauhan sing sakur anu dilarangna. Kocapkeun dina poe isukna sabada Mama Kuwu paparentah jeung nitipkeun daerah ka wawakilna. Mama Kuwu tuluy miang nu maksudna rek ngajorag ka mungkal poleng pikeun nyalametkeun santana anakna tina ala tangan-tangan musuh gerotna nyatana Bah Suntama. Ai pikeun Mama Kuwu sabenerna mah teu nganggap musuh gerot ka Bah Suntama teh ngan sabalikna sikepna Bah Suntama nganggap musuh gerot ka Mama Kuwu Arya diparangin. Miangna teh sorangan henteu mawa balad kitu ge lain harti taya rahayat nu hayang milu ka manehanana eta ge cenah
sababara urang rahayat nu hayang milu bela pati ka Santana kaasup anak muridna Santana jeung Santini dina hal eta cenah murid bela diri murid cenah para mitra ulin silat tapi Mama Kuwu nolak dibarengan Mama Kuwu miangna teu ngahaja henteu kana kuda pun Mama Kuwu miangna ngahaja henteu tumpak kuda tapi lempang nu maksudna ngarah babari susurumputan asup ka daerah musuh Mama Kuwu lempang tandang taya karingrang teuneng ludeng taya kakeueung entah henteu jejerih ku pati henteu sumereang ku ajal dina cangkeng memelit hiji sorban warisan ti Eyang Mingkara nu ceuk Eyang Mingkara eta sorban teh turunan ti kiai di pasantren Sidapurna nu harita Eyang Mingkara kungsi jadi santrina sedengkeun ari keris empu barada nu kiwari aya dina tangan bandara nu meunang ngarebut ti Eyang Mingkara nu ceuk Eyang Mingkara eta keris teh bogana jalma kapercayaan Prabu Sewekarma sabenerna memang meunang ngarebut ti bapana Kirang Aji nyatana ti Ki Murdasungka dina waktu Ki Murdasungka eleh jajaten ku Eyang Mingkara dina waktu tarung patutunggalan nyateu batak aneh saupama teh mah waktu bandara rek nyokot keris nu aya dina jero dada Eyang Mingkara bandara ngaluarkeun sarang ka eta keris lantaran apan sasatna bandara teh turunan ti Murdasungka keneh tunda lampahna Mama Kuwu Arya diparangin nu rek ngajugjug ka Mungka Poleng niatna ngarebut deui Santana tina tangan-tangan Basuntama rampo gerot anu kasohor ka Janapria kiwari urang caturkeun kaayaan di Mungka Poleng harita Basuntama keur ngayakeun riungan jeung anak buahna nu maksudna keur ngayakeun babala gempagan nyaeta pikeun ngadago datangna musuh eueuh deui para mitra sadaya anu keur dianti-anti musuh Basuntama bisi bae Mama Kuwu teh mawa balad pikeun nyerang Mungka Poleng Ki Jabud katempo diuk gigireun Basuntama bapana Basuntama nyarita tak kitu euy barudak nu matak euy buru-buru sayaga pikeun tatan-tatan urang kudu carincing pageu kancing saring sepageu iket bising aya siku si bulu-bulu mau ngamuk kaca meta bising aya galaga kancana urang kudu tatan-tatan nyaeta bising pasti urang nunggu datang da musuh pasti si Arya diperangin mawa balad jeung rombonganana nu mata ku urang kudu disampakeun eta balad jeung rombonganana sangkan carem kabeh nu boga pakarang kurang seukeut buru-buru asa ngalah leuwih seukeut pokona urang ulah cileureun anu boga jamparing gancang diberes-bereskeun pokona anu boga tumbak gancang ngapariksa bedog gancang pariksa deui sabab si Arya diparangin lain jalma jore-jore pokona urang ulah cileureun ngahareupan Arya diparangin lantaran eta jelema lain jalma bolostrong kaasup kana jelema kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangabaru estu ngeusi ku pangartina pinuh elmuna memang jago si Arya diparangin teh deuleu nu matak urang ulah lelewodeh urang ulah cileureun lamun urang lelewodeh lamun urang cileureun bisa-bisa Mungka Poleng bisa carem deuleu kitu para mitra sadaya cek Basuntama bari harita ngabagi reret ka anak buahna kalan-kalan bari julang jeleng manehna para mitra lelempangan bari ngagandong leungeun dina ngomongna mere parentah ka anak buahna lir ibarat hiji jenderal anu reka mingpin perang dina kaayaan kitu teh kurunyung saurang anak buahna datang bari haruha hareho sarereang ngareret kanu datang pok Basuntama tumanya aya naon sia Badri geuning geus mulang deui ti karang kamulyan ha nageus manggih beja naon pikeun dewek ha cek Basuntama ka anak buah nanu karek datang si horeng Badri aduh
Aduh, cai, minum, cek Badri. Harita teh nyarita ka mana meni bari ngerenghap ranjung. Sia, balik sia nyarita teh Badri. Untung walah waweleuh kitu sia. Siga nyeri huntu. Ku yang dibanding gara sia deuleu. Cek Kijabud muncereng ka Badri. Aduh kelan Kang. Aduh amun. Hinum ayo. Cek Badri atre angeret can tatag maksudna mah ngentang inum. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita para wargi sadaya. Kijabud sasatna gede ambek. Jung nangtung nu maksudna rek nyabo ka Badri. Ngan Basuntama kaburu newak leungeun Kijabud tuluy nyarita. Kigila darujang. Ulawa ka gede ambek sabab si Badri kacila dibutuhkeun laporanana ku urang. Tina hasil jadi telik pangindra jala. Jadi mata-mata di Karangkamulian. Orang ngahajak Badri teh kamari di sina ini ka Karangkamulian ku ama. Pikeun nganyahwankeun kaya dirinya. Nyoho teu cai euy pikeun si Badri sina nginum. Cek Basuntama bari ngareret ka saurang anak buahna. Nu direret tuluy nangtung ngaleos nu maksudna marek nyokot cai pikeun Badri. Teu lila geus balik deui bari mawa cai tuluy dibikeun ka Badri. Kop ku Badri ditampanan sarta tuluy diinum meni ngalekuk meni para mitra meni ngaleguk para misalna meni ngaleguk BAKB sanggeus nginum rada tenang Badri teh pok cumarita tenang ka hareupeun Basuntama. Kieu bah pancen ti abah ku abdi tos dilaksanakeun nyatana pikeun nalungtik nya eta kaayaan di Karangkamulian. Jeung pikeun nalungtik irah-irahna ku Karangkamulian datang ngajora ka urang. Nyatana poe ieu pisan manehna rek ngajora ka urang cenah bah. Cek Badri laporan. Teh jeung saha cenah datangna ka tempat urang Badri? Cek Basuntama tumanya deui. Ari nurutkeun babade mieu mah sorangan ku wungkul bah teu mawa batur cenah. Wah. Jadi rek sorangan cenah nya. Sumuhun bah mun sorangan ka dieu teh. Tema Badri. Hari eta tadi made lulumpatan ku naon. Na di udag juri ke tawa naon. Di udag musuh ku urang Karangkamulian tawa kumaha. Abah mah. Sanes udag musuh bah. Margi abdi mah teu aya nu terangeun. Yen abdi teh salesna mah anak ku Habah. Ngan, nanging abdi lulumpatan sotenan. Abdi teh di udag ku meong punggung aduh meni belangi. Nya abdi mah lumpatna sieun nempo kumisna bah. Yuh, ampun deing. Aduh. Ampun deing. Wah kurang ajar sia. Salah sia apaan aya parancana deui. Lamun hareupan meong aing urang kudu ngaluarkeun. Sima aing sima maung. Lain maung sia nu bakal ngalawan anu ngarekep aing tapi aing nu ngarekep sia. Kitu nu mata ke. Nah sia kana kalumpat. Abah. Eta ge atos atuh. Kukuring disebutkeun sima aing sima maung. Malah mah kukuring teh kieu bah nyebutkeun. Yo, lain aing nu eleh ku sia tapi sia nu eleh ku aing kitu. Saduruna kumaha? Maung teh kalah kang mudag tuluy. Ruas atuh kuring teh kitu mata ke. Cek Ki Badri. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Ngadenge katerangan ti anak buahna tungtungna Basuntama ngahuleng. Kocapkeun para wargi sadaya ari pernahna Karangkamulian tipungka poleng teh nyatana timungka poleng ka Karangkamulian teh ngaler ngulon nu lalampahan ku badarat mah kurang leuwih 5 jam perjalanan. Nu matak ngahaja Badri inditna ti Karangkamulian teh samemeh mamaku miang nu maksudna sangkan atuh Basuntama tatan-tatan pikeun mapag datang nama makuwun rek ngajorag. Jadi keterangan di ilaing teh yen si kubu ari diparangin rek datang sorangan.
Matak ba? Kitun matake. Eta mah awe nyangakeun. Abdi parantos ngalaksanakeun tugas pancen ti Abah pikeun nalungti kaayaan di Karang Kamulian. Hasilna kitu ba? Pokona mah ieu mah nyaan pokona mah info teh, info jetu ba. Wah, kurang ajar sia. Lamun info jongklok sia awas rasakeun. Moal ba di teh atuh. Pokona mah jetu lah pasti. Jadi ngan sorangannya. Sumuhun ba. Hahaha diparangin. Diparangin. Kudan Andika rek sosoroh kojor ka dewek. Make jeung datang nyorangan deuleu. Ayeuna waktuna Andika ngemasi pati dina tangan dewek deuleu diparangin. Nyawa Andika ukul tinggal saeutik deui deuleu diparangin. Lantaran tangan dewek baka anu misahkeun antara sia raga jeung sia nyawa deuleu. Rasakeun sia. Tahun-tahun aing ngunek-ngunek ka sia. Jigana waktu ieu anu mustari pikeun aing ngalampuskeun nyawa sia deuleu diparangin. Kitu para mitra, ceuk Basuntama menisu ka bunga ku ngadenge cenah Mama Kubu rek datang ukur nyorangan. Ngaso para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Sakumaha nu kauninga para wargi pikeun Basuntama menisu ka bunga ku ngadenge beja cenah Mama Kubu rek datang ka tempatna ukur nyorangan. Basuntama ngutup nguyup ka Mama Kubu dumeh pamikirna. Jaya sotenan ari di lemurna. Ari di luareun lemur makana tangtukeun aku apes. Kitu pamikirna Basuntama harita. Red ka para anak buahna pok cumarita deui. Ayeuna kieu si Kubu geus jelas bakal paragat nyawana ku dewek deuleu. Dewek hayang ngancurkeun eta daerah Karang Kamulian. Sangkan ancur tutumpuran deuleu. Mun perlu diduruk kabeh Karang Kamulian. Dewek boga taktik nu hade pikeun dirancana. Sangkan hayang dewek kalaksanakeun niat nganyeri si diparangin katut ngancurkeun daerahna. Lantaran ceuk pamikir dewek yen si Kubu muasa baraha pangawasana. Pokona mah yeuh jaba sorangan mapag si Kubu mah ku dewek dibantu ku si Bonggar. Ya, bantu ku si Dogar. Jeung sababaraha urang maturan dewek didepikeun mapag si Kubu. Sedeng sawareheug arinit ka Karang Kamulian dipingpin langsung ku anak dewek Ki Jabun. Paek sasaak daerah Karang Kamulian. Tah palingan harta banana. Pokona mah ruksakeun imah-imahna. Paraehan jalma lalakina. Teangan awewena bawa ka dieu. Kumaha ngarti? Ceuk Basuntama ngareretan ka anak buahna. Martos bah. Ngan kuring mah. Yeuh, rek aya nu ditanyakeun ka abah teh. Ceuk saurang anak buahna atuh para mitra cenah nyaeta anak buah Basuntama. Rek nanyakeun naon sia Ucen? Basuntama ngareret ka tumanya nyata ngaran Ucen. Kieu bah. Naha meunang ta lamun abdi saprakanca nyang eta ngiwat para mojang urang dinya pikeun nyumponan nyaeta nya kitu teh we abah lah. Ceuk aing kumaha tadi. Tugas sia ancurkeun Karang Kamulian. Bawa harta banana, ruksakeun lemurna, bawa tumpaehan bangsa lalakina. Geus kitu bawaan anu gareulisna. Pada mojang na pancek aing kitu. Nya bawa teh maksude distorkeun ka abah atawa kumaha? Atawa tiasa ku abdi sun dengoy meunang. Perkara kitu patut mah teu kudu tanyakeun ka dewek sia deuleu. Pek we kumaha suka-sukana si laing. Kawas tara biasa we sia, ceuk Basuntama. Tah, jadi kitu jelas nama deuleu, ha? Dewek hayang puas.
ngan kadek pamajikan si Arya diparangin temenang digomeng-gomeng bagian dewek eta mah. Hahaha muncul paribasa teh mah. Urang kudu kieu deuleu. Pokona urang kudu bener-bener kieu. Nyaeta urang nyata kudu nyaeta urang hasil nu dimaksud. Da kitu diantarana. Jadi si kubu modar rahayatna ruksak atuh daerahna. Mun geus kitu kana tangtu sugemaha teh dewek deuleu euy. Jabun. Siapa? Pek atuh pingpin barudak pikeun nyerang ka Karang Kamulyan deuleu. Ngan kadek lempang ulah kira-kira ya ulah lempang ulah kira pasaranok jeung si kubu lantaran bahaya. Pikeun marane si kubu lain bantrak-bantrakeun pangartina deuleu. Ceuk Basuntama paparentah. Sanggeus kitu mah para wargi sadaya atuh bring we. Sabagian gede balad-balad Basuntama nu dipingpin langsung ku Ki Jabud Deh Miang maksud rek ngajugjug ka Karang Kamulyan pikeun ngancurkeun Karang Kamulyan. Sedengkeun ari Basuntama jeung Ki Dogar ditambah ku 8 urang baladna carici ngadago datangna anu ngajora. Ai Basuntama para mitra nu aya di jero kamar kocapkeun santana nu aya di jero kamar tahanan. Sanajan ku hese beleke santana bisa ngalepaskeun tali nu nalikung dirina ngan dirina teu bisa kaluar ti eta kamar lantaran kamarna pageuh para mitra digembok ku kunci. Santana mikir neangan jalan pikeun ngaloloskeun diri ti eta kamar. Dina kaayaan kitu anu biasa ngajaga kamar tahanan datang nyamperkeun tas riungan teh. Santana ngadak-ngadak boga akal nipu kasih penjaga kamar pok santana cumarita. Bari harita leungeun ditalikungkeun ka tukang. Aduh, pulungan kuring ye. Buka heula ye kamar lantaran kuring teu kuat hayang kacai. Geus asa nolol anu teu kuat ye. Yang tibatan kuring atuh. Nyaita kuring miceun di dieu ceuk santana bari pepelengkingan. Sedengkeun leungeun duanana dikatukangkeun. Sangkan eta jalma nyangka yen manehna masih keneh ditalikung leungeunna. Wah, rupa-rupa sia rek modal sia santana ceuk eta jelema muncereng ka santana. Buru-buru ukakeun kuncina ye. Mula sebeteng kuring aduh ceuk santana beuki pepelengkingan ngarah di andal. Teu kudu kitu pedas ya, teu kudu pura-pura deuleu. Ceuk penjaga bangun teu percaya. Kituna teh teu malire ka santana nu pepelengking. Aduh, buru-buru ya. Kumaha lamun marejal di dieu sok buka atuh pantona gancang. Ke bau ka mamana deui ceuk santana. Atuh para mitra setengah maksa. Nah, si lain mah ganggu nakal bari ge. Genah-genah ngadon ngaganggu sia. Ceuk si penjaga teh para wargi harita ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, urang lajengkeun hanca dongeng nu judulna nyaeta anu judulna para mitra sadaya Padepokan Sebaraga. Mangga urang lajengkeun. Kocapkeun para mitra ieu penjaga harita kutuk gendeng kulantaran manehanana diganggu ku santana. Ya aing mah ngaganggu nakernya genah-genah ngadon ngaganggu sia ceuk si penjaga kitu nate bari jeung muka gembok panto cok buru-buru keluar sia ngaesekeun naker aing mah keur kudu diparawan deui deuleu ceuk si penjaga bari jeung brai mukakeun panto kamar. Gancang santana leumpang ngadeuketan lawang kamar bari angger pepelengkingan atuh bari leungeun dikatukangkeun. Sedang aya di hareupeun si penjaga teu antapara dengan seak santana ngirimkeun peureub kana beungeut si penjaga. Datangna peureub cepat kalawan tarik naker si penjaga para mitra lantaran teu nyangka kana eta kaayaan
atuh teu bisa ngahindarkeun serangan Santana. Cebet beungeutna keuna pisan ku tenggelan Santana nu cukup rosa. Puguh we, tenggelan Santana teh lain tenggelan samanea, tenggelan nu ngandung tanaga simpenan, warahan mamakubu Arya diparangin bapana. Bangkieung si penjaga babaling ngabangkieung. Memeh rubuh suku Santana mata ngahancat dada. Bru si penjaga namru bari jeung langsung kapaehan. Santana mencerong sakedeung kanu ngagoler. Gancang inget yen dirina aya di daerah bahaya. Santana gancang ninggalkeun kamar gagancangan. Hanya ka teu laju lantaran pasaran pisan jeung saurang anak buahna Bah Suntama. Hah, Santana? Teu kemana sia? Hah? Si laing rek kabur di tempat ieu? Ceuk eta nu jaga anu ngaran Kusro. Santana rada ngaheunggeu harita lantaran lampahna kapegat ku eta jalma, tapi ngarasa kagok asung, kagok borontok kaparang carambang, ceuk pamikirna rek dilabrak eta jalma. Waktosna se. Rupina duwi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra karangan Rayi Salira dina bagian ke-18.